La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Imam Bukhari ngariwayatkeun ti Auf bin Malik, saur Imam Bukhari saur Auf, kuring ngadatangan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika eta waktu perang Tabuk. Berada Kangjeng Nabi di cubluk yana tenda tina kulit. Sim kuring langsung lebet kadinya Kangjeng nyarios, udud sitan baina yaday Sa'd, bilang ku anjeun genep di antara sebelum kiamat. Tanda-tanda kiamat di mana-mana geus aya nu genep tanda kiamat. Masyaallah. Coba nomor kahiji tanda deketna kiamat, maut kaula. Maut kaula tanda kiamat hiji. Summa fathu Baitul Muqaddas. Nomor kedua dibongkar dimenangkeun Baitul, diperjuangkan terus ku berbagai Yahudi sehingga Muslim ke menang, Yahudi kalah, ke Yahudi menang, Muslim kalah. Eta mah moal eureun-eureun sebab Yahudi anu lumpat ka Palestina. Eta Yahudi anu aya di Madinah anu harita nyana sakit hati. Maleureun-eureun mah terus bae perang turun temurun sampai anak baranakan uncuan. Urang sagede jelema eureun ngadenge Palestina perang. Terus bae di baheula. Ngan engke dikuasai ku Yahudi. Didinyalah bakal dibuka lebar-lebar engke kunjungan sakumaha kunjungan urang ka Madinah, kunjungan sakumaha kunjungan ke Mekah, warigi geus dibuka lebar-lebar. Baitul Muqaddas Aqsa dua geus aya. Ya Allah, tilu summa mautan di aya mautan ya khulufikum, dua kematian kebahayaan anu bakal datang ka urang persis kos paehna embe. Kumaha paehna embe? Embe terlantar, embe teh diurus, embe engke digiring-giring, embe geus eueuh dahareun engke neangan dahareun. Masyarakat lamun geus kos kitu ieu geus tanda kiamat. Wanita orang teh bagaikan kambing, bagaikan ini. Ayo orang teh digiring-giring di dia, parah digiring tadi. Aya embe nu di paraban bae, teh ieu mah embe bagus. Paraban netang kalalin tuh. Yang geus bisa diadukeun kan. Embe nu teh diurus aja ka ditu di ka gunung-gunung. Di dia geus lahan embe lantaran dipake ku nyarana. Embe nyingkir. Lantaran embe didinya teh geus eueuh lahan dipake ku jelema-jelema. Nah ieu embe sabisa-bisana nyatuan lantaran nu ngurus eueuh, akhirna embe teh sabisa-bisana aya plastik di dahar, aya segala rupa di dahar, terbengkalai parae saware embe teh nu gubrus, nu pincang, nu kalaparan. Tah lamun geus model kos kitu manusia ieu geus tereh deukeut ka kiamat. Digiring-giring dengan cara dibelian tanahnya dan nyarana kurang ngisi kabelah geus geuraheun digiringkeun deui tadi diurus mah henteu dipertahan bae pajakna eta teh kos kitu. Pajak ieu pajak itu, pajak ieu pajak itu. Nu paling bahaya di pemerintahan ayeuna meningkatkan soal perpajakan. Paling bahaya di pemerintahan ayeuna perpajakan. Engke mali caritakeun cara-cara manehanana mendominasi perpajakan
pan bakal kerasa gitu. Segala rupa ke bakal dikenakeun. Bahkan geus jelas model kuari motor teh engke kabeleutuna imah, kabeleutuna tanah dan lain sebagainya. Anu jahatna aya kemungkinan teu kabayar manehanana disokot. Itu bahaya mun imah disokot. Gila tanda kiamat geus tereh datang seperti kitu kula lain nyingsieunan jeung lain suuzon ka negara tapi engke dibakalin model kitu wallahu alam ayeuna apa sabadana pos itulah bakal engke bakal jerih jasa engke mah piring dipajak, sendok dipajak, kaki kicep dipajak. Hitut teman saudara. Kenapa aja? Yes, mendingan dihitut-hitutkeun ka beungeutnya na. Ya aing dek dipajak mah ya aing nonggeng ka siasat. Pan sia mah nonggeng jeung bukurna eta lah masalahna. Insyaallah gari. Geus hampir-hampir. Berarti kunaon dia? Ieu teh aya ketimpangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kama qala Roma Irama. Iya bakal terjadi. Masya Allah. Geus bahkan ieu teh persis. Getidinya bakal sumastifadatil mal ambalaya harta. Loba jasa bakal ambalaya. Harta teh lain ngalagaan. Iya dijual jadi duit, dijual jadi duit, dijual jadi duit sehingga engke hiji jelema mere kana 1000 dinar nyana teh bendu lantaran naon atuh mere saeutik amat aing jadi aing aya. Nah, ieu ge bakal terjadi engke buyah mah ngan ieu mah engke sabada Imam Mahdi. Buyah mah ieu mah engke sabada Imam Mahdi. Oh, subur parah. Ngan memehna engke ye summa fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalatu. Engke aya fitnah anu henteu aya hiji ibah di urang Arab dan lain-lainna kecuali asup kuari. Cing sulusup fitnah ka jero imah. Baheula mah hanya fitnah radio doang informasi teu kadeuleu jelemana fitnah. Belah dieuna informasi teh melalui televisi kadeuleu bentukna fitnah. Kuari mah make internet. Make segala rupa boh kuari mah fitnah eueun teu asup imah mana nu eueuh HP bakal arasupan di jero HP teh kapan informasi nu bener anu salah hoak dan lain sebagainya urang henteu nyaho hanya orang-orang tertentu anu nyaho ieu bener ieu salah ieu bener ieu lain tetapi kan kurang ditelen lain di Arab bae Amerika geus puguh, Jerman geus puguh, Eropa geus puguh, Australia geus puguh negara kafir. Ieu ka Indonesia kafir. Kuari urang lamun deuleu di Jakarta, deuleu di sakola mana jelema nu teu muka HP, nu teu mawa HP. Sabaraha ratus ribu manusia, sabaraha juta manusia di Indonesia hampir baru HP. Malah aya nu boga 2. Malah aya nu boga 3 sagala. Aya nu 3 sagala HP teh. Nah, ieu fitnah. Asal urang teu boga rasa katinggalan zaman informasi teh ka bawa ka dorong fitnah. Supaya kita teh layak pebetun bil arab illa dakhalat. Ieu bakal terjadi geus wae. Timbul tina informasi eta. Jelema budak leutik kuari teh main game kemudian sanggeus main kunyana dipraktekeun, didinya meraktekeun soal babalapan nyana naik motor naik sepeda sadaek-daek. Idinya nunyana kunyana dipraktekeun, kunyana ditonton teh gelut, gegelutan nyana jeung babaturana. Kabelah ditu jadi geng-geng. Leuwih dahsyat idinya dibandingkeun jeung pendidikan di SD. Di SM. Idinya pendidikan anu leuwih dahsyat di SD sabaraha jam cara sakola teu asup ka hatena. Tapi di HP terus baik di balik sekolah datang ke maghrib datang ke isuk dari pendidikan asup ke HP mulai nyana ngaekspresikeun pendidikan nyana nu meunang sorangan endeu kumaha aja kabehan geus arah asup ka bos kitu imah mana nu eueuh HP-an kantong mana nu aya HP-an geus sararia ge ka dieu mau HP ayo sia kumaha suma bintatun layap nu bener ieu mah bisa terus kabehan di mangane terek jaman terek kiamat minimal kiamat sugro di HP diceuleuh ku pamajikanana ternyata aya WA-an jeung awewe sejen mulai ribut kiamat sugro ngaranna
Kitu kene awewe HP-na teu meunang dideulekeun ka salakina, diintip ku salakina dideuleup. Masyaallah, horenganan ada main dengan laki-laki lain. Tuh geus puguh anak ieu kiamat di imah tangga kiamat terus teu saeutik. Lain jelema leutik bae jelema gede anu pabelesat imah tanggana gara-gara HP. Pabelesat imah tangga gara-gara HP. Pabelesat usaha gara-gara HP. Pabelesat agama gara-gara HP. Kuari mah atuh bisa sababaraha panggung atuh geus bae nyanana ge eta ngundangna ge make HP bae. Bahkan teu izin-izin kan make HP mah boleh deh yang penting DP-nya agak gedean. Eta kiai tolol dasar goblok bolon. Aya kuari kiai na dieu. Geus besok saksi leuh. Ya Allah ya Rabbi fitnah terus. Ente di pelajaran deui anak urang kok jadi anak urang teh beringas kuari mah. Kamari mah daek make tiung, kuari mah teh daek make tiung. Ya Allah ya Rabbi apa? Fitnah hasil. Informasi film barat, India dan lain sebagainya. Kobo kuari di Indonesia mah tayangan-tayangan ketika maghrib tayangan terus bae hendak melumpuhkeun agama. Budak mah resep jasa kabawa ku kolot. Dia ku ayo coba ayo makin gak dia makin gak ngaji mah ngaji bae terus bae. Tapi pan ka masjid sakitu deket-deket teu nyahoeun ka masjid. Bahkan ditanya aya karpet anyar ge teu nyahoeun. Teu nyahoeun nya mah masyaallah sia teu ka masjidnya. Emang kuari tihang masjid geus sabaraha? Emang mah. Yeus sia mah mantak ke. Padahal mah ditipu barang nyana ka masjid. Bang, opat-opat kene goblok sia. Maksudna aing sih ka masjid. Ieu fitnah terus. Terus kukula mun kurang dicaritakeun tentang perpolitikan melalui HP jadi fitnah, tentang perekonomian melalui HP jadi fitnah, hoak di berbagai belahan pihak antara musuh jeung ieu teh jadi fitnah, kiai dipitnah ku ieu kieu geus babari jasa Gus Dur disandingkeun jeung awewe lamun teu hebat mah Ibu Nuriyahna kapancing lantaran Ibu Nuriyahna hebat. Bagaimana Ibu itu Gus Dur kok main dengan bintang film? Ya alhamdulillah kalau masih laku mah deku aja. Untung jago bae Ibu Nuriyahna. Nah, untung jago. Dakwari, ya Habib Rizik dipitnah sedemikian rupa dengan wanita. Teu percaya setik-etik acan kajen kumaha ge. Teu percaya setik-etik acan. Tetapi kan seperti eta lah fitnah. Deuk ngejahatkeun jelema, deuk ngagorengkeun jelema dengan mudah. Itu kan ada ngangkatkeun jelema dengan informasi hoak babari. Ieu teh fitnah Kangjeng Nabi geus ngomong kieu. Geus ngomong kieu 14 abad geus silang summa fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalat. Khususnya di Arab, umumnya di sekitar dan lain-lain sebagainya. Tinggal kok bisa-bisa urang salametkeun diri urang. Salametkeun diri urang ka tauhidan urang ka Gusti Allah. Syariatna kena rapi supaya mantap orang ibadah tendenan tetes marifat ka Gusti Allah supaya orang mantap ibadah beranjung ke tingkat tentrem indah ureuh teu mailu ka situasi seperti anu aya na jeung teuing baturna maya perang mah babarengan daripada orang mikiran bari orang can karuan maning tentremkeun tengah jadi Allah ngomong mah bangun siap bangun henteu teh apaan ya Allah. Nah tinggal hiji deui sumahudna wallahu a'lam. Tidak